Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun siswa-siswi sadayana, kumaha kabarna dina danget ieu? Mugia dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Wilujeng enjing, wilujeng tepangdi dina pangajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran dinten ieu hidup bade diajar ngeunaan bahasan. Tah, naon cenah anu disebut bahasan teh? Mingon sata acana hidup atos diajar ngeunaan bahasan budaya Sunda. Nah, dina danget ieu hayu urang guar sasarengan materina ngeunaan bahasan. Naon anu disebut bahasan teh? Kumaha struktur bahasan teh? Nya, mangga ku hidup titenan video pangajaran ieu wilujeng. Naon cenah anu disebut bahasan teh? Bahasan teh nyata tulisan dina wangun lancaran anu ngabahas atawa medar hiji perkara. Eusina bisa naon bae, bisa dumasar kana fakta-fakta, boh tina hasil panulungtikan atanapi panelitian, boh tina pengalaman sorangan. Nu penting mah aya pangawaruh atawa kanyaho anu anyar anu gede manfaatna keur anu maca. Kumaha cara nulis bahasan? Tah, cara nulisna bisa narasi, nyaritakeun, bisa deskripsi, nataan atawa nyebutan, bisa oge eksposisi, ngamunculkeun hiji hal anu anyar. Jeung bisa oge argumentasi. Tah lamun argumentasi mah nepikeun ide atawa pamanggih ngeunaan hiji hal atawa ngeunaan hiji perkara. Tah salajengna aya nu disebut babagian atanapi struktur bahasan. Struktur bahasan dibagi kana 3 bagian. Nyaeta aya bagian bubuka, aya bagian eusi, jeung aya bagian panutup. Lamun wanda tulisanna bisa ti hal-hal umum ka hal-hal anu khusus anu disebut deduksi, atawa sabalikna tina hal-hal khusus ka hal-hal umum anu disebut induksi. Tah eta materi ngeunaan bahasan. Nah, siswa-siswi sadayana, kumaha kahartos ngeunaan pedaran materina? Upami aya anu teu acan kahartos, mangga japri we langsung ka nomor ustad. Kanggo pancena mangga dikerjakeun na buku tulis bahasa Sunda hidup masing-masingnya, dikempalkeun, dijaprikeun lewat WhatsApp. Hatur nuhun. Wilujeng patepangdi di pengajaran Mingun Payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.